Assalamualaikum. Waalaikumsalam bos. Sehat? Sehat, Nut? Di mana ya bos? Tentu nanya sehat. Alhamdulillah bos sehat ini. Oh, alhamdulillah. Mudik kira Kasep? 15 juta. Lain naon? Mi ayah abi Allah mi. Mi. Aduh. Aduh mi. Naon? Kumaha? Aduh iya aduh asa Allah ka dia mah mi. Ikan iya mi BHS mi bae mi. Si budak, siapa cak aing budak durhaka nya. Udah kan nepi parcel mah ka dia. Cek my mom tah. Parcel aja nepi. Mi teh parcel aya mi. Kan? Ngan? Nges di pura kiji bae mi. Duraka aja. Goblok sih ya. Kan karena naon we yakin Nut. Biasa nyari aduh. Sehat tapi Nut. Alhamdulillah. Wede can baeuna cik hanyaho. Acan bae ping. Teu acan. Nya. Lain atuh ngawede oge atuh pan unggal poe full time live sate. Grup ngawede sana. Alhamdulillah we mensyukuri atuh. Asa cicing we di bumi Nut. Nya capek udah gigi ho itu. Capek. Nya bae itu kan cerita terang wae bener. Tapi dah alhamdulillah Nut. Eta naon Pak? Alhamdulillah Nut. Aduh. Oh iya jangan Bener mah ini eta. Vario second. Oh, vario second pantes banget. Berat. Nur geus dibelikeun Nut di pasar baru ku mami. Tomhi. Asli mi. Heeh. Jeung naon ngaranna teh? Jaket gelembung di pasar Sayati. Hujan. Aing ning dibere jas hujan. Udah kumaha deh kan banjir mana ya. Ya iya mami mah ngarti we gitu. Aing boga brand nu pangarusna hiji doang eta LP LP. jeung Dior ti mami eta Dior. geuning ti papi. Ai urang pangluhurna Nut. Ngarti teu ha. Nya aja awe ha teh. Si anjing. Nya apal. Sehat-sehat Nutnya. Mun abi biasa ieu lah. Mi, Naon? mi ratu mi aduh. Naon? Lebaran sakedeung ni mi. Nya naon atuh mah cicing mah mana banyak orang kudu nyamperkeun saya teh meni durhaka pisan. Ini bagi THR abang ayeuna. Aduh anjing. Aduh, gusti naon. Oh. Lebaran jadi Jadi yeuh. Lebaran. Alitan yeuh. Alitan we ieu mah nya. Punten sanes karung goni Nut nya, sanes karung goni Nut. Nya, tah sanes karung goni nya. Ha. Haji Asep, tah nya hati-hati. Tah ha. Herme tah. Dedi tah. Sempet kau gerak pisan. Ieu ka inu jeung babe. Ieu mah meujeum desa pangheulana ka dieu jol dibaledogeun ka desa geura ye. Ieu mah teh inget-inget pisan nya. Padahal lebaran geus poe naon sih lebaran minggu. Jumat atau Sabtu. Jumat. Saminggu deui nih. Nya saminggu deui mi. 26 Ramadan. Tapi nyamperin lah sekitar cuma 1 minggu. Milih sih gitu.
Tuh. Ngocok. Alhamdulillah nu soalnya sana jam geus mulai jam 7 barang masih tutupnya minyak THR sadaya nanya. Nya. Tuh. Wayahna Mudik. mudik. Ayo nah gitu kadinya sahur. Aduh hayang sahur didinya euy. Aduh. Sayang sahur didinya. Sinyal nu duplap nu. Aduh anjing. Aduh. Mesti aku. Dapat dari Dedi tinggali dino ieu tating tah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tating tah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Begitu nyeri deui anjing urat kajepit na selain urat kajepit deui anjing teh pegat urat pegat langsung eta mah. Can keur naon Can? Aduh, ieu karasa cangkeng. Selain kejepit deui pegat. Alhamdulillah. Bae Can sehat. Ka mana wae Bae Can? Bilang sahe ting aduh. Oh. Tuh ngagoleh lagi sih cangkeng aduh karasa Ada nyeri. Ada nyeri. Tua. Halo ketua. Buat anak-anak urang kurang Alhamdulillah. tapi tinggali anak urang ngalive buat cara redan ke rek lebaran redannya cuma minta. Mi. Nya Mau ti jam sauranya Bae Can nya? Ya parah tuh. bere pokona mah. Heeh. Bae Can terus makan dah Can? Dah biasana mah nu kana rekening ting nu gede mah ting. Oh. Nah kebenaran biasa ada kegangguan ya anu teh nya. Jam hiji nepi ka jam sabaraha teh tuh. Kebenaran dari papi mah tara main langsung ieu nya. Heeh, dah papi mah cash. Iya benar kata. Karena ada rezeki mah patukeun. Mohon benar ya gitu mah. Sia teh boga babeh teh disampeurkeun sampah. Hah? Pengen disampeurkeun sia teh. Ya abang kudu nungguan kirining. Mau udah dikirining deh si Iting oge teh dikirining, ting. Dikirining emang ting. Itu Oh, kudu dikirining wae nya mau lepi nipi dikirining wae mah tuh. lain. Ya kadinya jeung ieu Jeung saha? cacat. Mau naon? Mau nangka. Bawa kue tutung aing mah euy. Ah, enak iya we cak we. Area anjing untuk dari parcelan. Aku di parcel. Di parcel kencaning pi cak we nih. Ya bener gitu. Wah, si Itis menang duit anyar. Iya, duh. Ting eta beda eta kamar beungeut. Nah ting duit anyar teh ting. Beda Can. Can kaos Herme. Alhamdulillah Can. Polo Bae Can. Herme. Mun urang dibere urang Herme anu ieu naon sih? Krune. Sweater. Sweater. Alhamdulillah Can. Ka Aisyah mah dipaksakeun hayang ngaput. Dikaput sia mah. Ieu mah pitingna pas. Ye itu ge pas urang. Pas. Lebaran poe ayeuna urang pokona mah rek tutupan HP. Ngari gimana? Ari ieu sadil teh naon sadil teh atuh ah. Gawe jeung batur mah THR-na ka aing bingung Can. Nya keur usum ting. Nya. Ari ieu mah pancinak atuh budak ieu mah. Oh, budak bener kitu nama. Nya. Hubungan PT ieu mah. Hubungan PT sedemi. Kamu apa Can eta? Teh mah teh ieu can katoong wae hilal teh situ. Mah dia ngalive ramet Can. Ngelep naon mi? Tadi kan live baju sama Ican sama Iting. Iya apa Mang Iting gitu ya lumayan capek saya Iting. Kade tong ieu teuing kan cangkengna can ieu. Oh, kemarin tadi mami jual ngangkat ieu non. Kain ya. Si Can ngomong. Can. Semangat teuing biasa. Sekuruk sinya ka diri sorangan ya. Bener. Dari maneh gering saha nu neangan duit pan cek urang oge kitu. Lamun maneh gering nu neangan duit eueuh. Bener teu? Nya sebenarnya abi teh bosan itu nyamar teh jadi budak CEO teh gitu kangen duit kolot itu sebenarnya mah. Lain Can nah aya mah ngaleupna ngaradak sasarean jiga nu diripu-ripu kitu beungeutna. Oh, menjual kesedihan. Menjual kesedihan nih. Eta mah. Oh.
Ada sepak seetik biasa. Oh ganti ya nama nggak selain Ican Daster ya nama Tapi- paling kesedihan banget. Ican sedih. Ican Ican apa sih? Apa Agus apa? Agus Iya itu. Agus Ya, sedih. Agus sedih bener jadi Ican sedih Ican ya sedih. nama. Oh gitu Chan permainannya Oh Chan. dia nama Ican sedih. Ya maksudnya pan ai keding kengke mah bekaburu macet atuh mi balanya lagi. Bisa ku kieu na hungkul. Abah Chan teh bisa kieu na hungkul. Ican sedih ya nama. Alhamdulillah. Nitip aja nitip mah. Ah, nitip ka sia mah beak di korupsi. Aya kan aya pina atuh. Kayak abang isu ke ngurunyung gadenya. Yang gimana tak aya di bumi. Tuh. Oh, ke mana? Nah, soalnya ada Ican bade ka dieu mah bisa kadadak angkat. Nya nyumput langsungnya. Ya kan cepat oge cenah. Eta nu ngawe oge cenah dihapus deui cepat pitu sok atuh ngawe deui naon ieu bade namun tahu sih hapus deui tuh ana. Cuma bisa iya orang saya di parkiran terus orang nyebut ke mana aja dah. Aku udah nyebut di mana? Eta teh si Ayek cenah naon si Ayek. Mau ditaikeun anjing. Taikeun bener si Ayek. Eueuh da mana teu request. Ya boga budaknya KB seberiti berapa genepnya. Karek si Iting anu datang ka dieu. Bisi sibuk mi ai abi empan jaga adab tinggal singa. Aisyah jadi maksud sia aing teu boga adab sampah. Kan aing ngapece heula bae Chan. Emang mana lamun ka kolot kudu mawa adab. Heeh. Naik koplok mau apa usaha hiji anjing. Wah. Mi kereta we bae kereta. Si Ayek. Aya yang naik can mere kereta mah moal ah. Ya atau ya kolot mah atau dibawa di non teh di longo ka dieu kudu majakan kudu dikirining heula asa teh. Ada kirining servis urang teh. Eueuh geus diwedet anjing sia paingan level dengan 2 genep sia mah da pelit nanti anjing ketempo pisan sia mah. Assalamualaikum mi sehat mi. Sehat ya, dampaknya. Ya, alhamdulillah syukur atuh mi. Bieu teh bade langsung ka dinya jeung Iting ngan si Abang ngabalesun ti payu. Pi sehat pi. Yahudi. Di Bandung sugan araringet ka kolot sia teh. Tuing Ican. Iting eta apa mengko Nawe mungkul ngawe naon. Oh jeung Iting teu ngajak limi di bingung teh. Geus beres mau Turunan ngunungkeun acan ka aing teh sia teh anjing. Dasar Firaun. Dasar teh. Alhamdulillah sehat mi pinya. Siapa ngomong naon dijawab naon siapa sampah? Ye, ieu pantos abi kawal di WA anjing papi. Oh, benar. Bener. Tuh, cepat oge. Si Ayek cenah teu kacara keur ieu na geus balikan mah cenah plong leungit. Ah. Iya. Ye. Goblok teh. Sia yang dibuka aib sampah. Aisyah nah urus sok Ican buka aib dah Aisyah koplok aib nah mohon. Sanut masih sanut. Sanud. Aya Tah hiji keur begerna edan. Eta mah keur napa? Iting aya mana langsung ka dinya. Masuk ka memang tekanya hoan. lain teh kanyawan da pikir urang ieu mana hampers. Kamu di tol. Heeh. tah lamun si Sanud asa moal mungkin geus diwede minimal kereta hiji anjing karek ditaikeun. Oh aya. Eueuh. Aya anjing ah. Rewedna can cair bah. Geus piraku teh teuing we ah. Jam 3 cenah mah. Ngetes we imah pren lain Mana sih. eta udah nyampe rumah? Saya teh si Ayek. teh. Ayek. Atos mi. Ya syukur atuh. Baru udah sehat pamajikan. Alhamdulillah sehat mi. Oh gitu. Ai sehat mah. Ya, Tuh. alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini kan rek naraeng kieu. Tepan bieu teh ngelep sakedeung barudak Ican koma cak kitu abi teh lungsur abi teh balik ti krek name. Ieu pisan krek jual imah ti.
Nah anjing itu mana kereta acan itu. Siapa cak aing anggar siapa diduitkeun wae mi. Abang pelit siapa perhitungan aja zaman. Anjing ini paradit goblok kali hirup teh. Siapa perhitungan aja. Di anjing. Cacakan kainu oge sih eta mah bener-bener dah anjir. Masalahna mi teu katempo mi ieu loba. Tak aya sok urang momodkeun. Kusia ditaik-taikeun kabeh goblok jelema. Moal sok eta aya Budi, katempo. Tah sarut mere mawar tah. Mana ada teu katingal. Mancing can urang ieu keun can. Nud lope celepot nud hiji nud. Eta nomor 5 can nomor 5. Aja udah mulai aja lain tekadeun. Oh, mana teu katempo anjing hos gede teh goblok 35 koin. Ada menyekar mah si Ican mah. Heeh. Heeh. Tok can momodkeun can tah pe tah urang pe tah. Barudak pe kabeh. Tah aya. Akun asli ya bener. Ah ieu mah lain mana teh. Lain anjing mah Akun pek, Can. Tas atuh setemen tanaon mau libere atuh. Heeh. Udah nulus tunjung tinggal tuh siapa? Ican isi ngesik topi atau nanya kudu kareta. Ican bieu akun Ya asli mana mana? topi ge eueuh. Akun asli bieu topi teh ge. sia kali turunkeun deui. Mana teh ngomong ngalang-ngalek atuh. Akun asli. Tuh barudak jadi pepean kabeh. Ayek beres lebaran ayek ke papi sore. Muhun siap meeting. Ya acara papi tanggal 21 ya kalau sorenya. Berarti pas lebaran bisa jadi. Iya pas lebaran banget. Berarti hari Minggu pisan nyami hari Sabtu nyaminya. Apa? Ulang tahun orang dirayakan ke dunia. Amin alhamdulillah. Ku sadunia pi. Nya tuh hiji Maret. Heeh. Lebaran emang Indonesia dunia. Si Ican mah ebar ngadoca kue si koplok mah. So kali-kali mah ngaradon nu aralus ya teh ka bapak. Nyangan ah. Nu kapake, nu karesep bapak ye jadi kapake. Iya benar. Tuh barudak ustad hadapi ieu nu teh nyerang. Ican. Can mana si Acep? Mana ada aing teu katempo ku aing ge. Si anjing mah di lolong-lolongkeun si ieu mah. Bieu ge katempo mah mana aya ditaikeun. Tah, topi tah. Terus dibere topi Mana, topi. Tah aya topi tah. Eueuh. Astag siapa eueuh yang genep topina koplok. Pusing si Ican. Lain depan ai topi mah teu katempo dina ubuh cepat gitu tah. Si Sadu teh bajengkeun anjing gimana? Eueuh anjing mana request atuh sok. Tah, Umi teh tuh. Ume tah si Ume anjing. bieu Cep Eta Sadu can nomor 4 memberikan topi. nomor 4 can. Tah mere tah. Ardi eta mah lain si Ardi eta mah. Ya mah hayang menang heula 2K koplok ka ditaekeun aku mah. Ha? Ayekin Ah, can. Ya mana enges, Ieu. bisa. Ya anjing, goblok. Tah, siang adat kayak gitu. Asa aku nakar sia. Naon? Anjing. Goblok na sia. Amit anjing. Ting, penyaos badag anjing mere topi 2 kat sulit. Cacakan ka dulur teh si anjing teh. Si Iting mah duit semenang, Herme menang. Alhamdulillah. Heula na ka dieu. Langsung mun si Iting mah nya teu ngomong heula tapi da bareng pan ti ditu teh. Mun kitu mah yek urang ulin hayu ka bapak mun misalkan ngabring berhenti ditu. Udah kan niat orang mere hampers yek. Ya maksudna pan urang ge bari hayang kadinya we urang teh meureunan ngopi ting sakedeung. Nah, sia wae anjing sampah. Sanud heuceu toe diurus teh. Tapi geus apal baseuh meureun kemae. Alhamdulillah 15 kepok. 12 kepok. Heeh, alhamdulillah. Aduh, alhamdulillah teh jadi koko ting. Kepok. Tah timo tah. Mere lope beledug. Eueuh. Sama kabeh we aya disebutkeun sampah. Mah eueuh. Berarti nanti kan 25 nya euy.
Keraraon Nud lancek cager Nud. Alhamdulillah. Pak Hermena keraraon. Polanya eta. Kena ragog biasa kieu we. Herme naon maksudna? $15 juta anjing. ya. Logor di aing melogor. Siapa? 15 juta itu kan aing 2 juta 15 juta. Eta Hermeta. Udah lagi anjing nalis ya beuh. Aing asalnya dipakai sama cek diri kudu dipakainya di ruangan AC cenah ulah kesangan Ting eta nyeuseun aku mah baju mahal kitu nya. moal diseuh ye. Eta merek buruk ting. Namotan. Merek buruk anjing namanya sih merek buruk. Kuda nih kuda anda pesakna. Merek buruk sih lieur. Halusnya. Halus. Cocok teh can. Nih sok cing sepia cing pake ting kali we. Iya aing teh dipake teh sieun ieu kesang aing ngarempel. Rumah mah tas dagang eta aing bau asin. Sina rempel lebar. Pi Surabi. Pi surabi. Tuh ya kieu mah tuh Can. Tutup can. Nya tutupi. Terus naon main nanya? Nya isuk maksudna. Tempat yang tawa saya teh dong kita kadi mau sorabi di parselan saya teh. Teh can mun halus eta can. Halus Can eta Can parselan. Surabi jeung ieu cakwe ka resep Dedi tah di parselan. Asli udah ku aing di weping. Kudu nu haneut keneh can. Ngebul anjing plastikna teh. Ya. Boga budak genep kan si itimu kuno. Ingat hayu. Tah pengekeun sia teh sampah. Padahal mah dareukeut nya mihnya. Nya. Banyak kurang wae atuh nu ngahiap-hiap. Ya bener. Nyai komode bujang mah da ngurunyung meureun we rek jam 3 ge. Aduh, naonnya maksudnya jeung mau bujang. Oh, sia. Nah, maksudnya jeung mau bujang mana pun sekawin. Si Can mah da bujangna mun keur ngawet hungkul. Ting nek balik nek sahur di mami ting. Onte kerap deui. Rasa bahagia kieu alhamdulillah kami tengah haja teu meuli heula kaos gitu ke lebaran. Alhamdulillah we di rezekian gitu. Barang pariosekeun. Tapi dang nyiapkeun mami ge keur sanut, keur ayek, keur ican. Alhamdulillah ting. Amun sadar eta oge. Heeh. Alhamdulillah atuh. Bener. Amit polo nu disayati nya nya. Oh, alhamdulillah ting kaanggo eta ge ting. Alhamdulillah. Nur kunci siapkeun meja Nur. Nah, nepi ka si Pedro ieu. Ye sarua pan eta ge. Lain si Pedro ge. Sarua pan eta ge anak sia. Ya pan sarua budak rapi ting nya. Anak juri kan anjing. Emang curi. Mun balap keur sahur kieu cigana wah, Balap naon maksudna ye? balap lompat di dieu. Si Udin heuh. Si Udin teh bitelep keneh nepong da. Nun eta diluruskeun bukan nah henteu nun. Ah kieu we sarua bae. Garing teu jadina. Henteu. Aku Ieu keur kopi sahur nanguan sahur. nya. Oh iya nya. Haji Wawan teh. Siapa goblok? Si anjing. Siapa goblok anjing? Hati. Kaset cerah. Si Iting mah kaos Hermes anjing 12 juta.
duit sagepok ngesidik. Ngeceki benernya pinya. Tibra sare ge jeung moal sahur. Mau sahur ge kuat anjing teh mah euy. Teu sahur ge kuat sih tin kalohor. Nya. Paji, Naon nying? gimana perkembangan Persib tadi, Paji, permainannya? Saya Haji Umu. Pi anjing aya di bumi, Pi. Anjing aya. Aya anjing. Wah, si ting mengenai sare ini. Tibra, Pi. Ibra tadi alhamdulillah turun pisan tadi. Coba Nud subuh-subuh. lirin sehat Nud. Alhamdulillah Pi sehat. Kamari di rumah sakit Pi ya raka Pi jantung Pi sarua cika papi di ring. Aidan teh Orang asa orang ini jag-jagnya. Hah? Kamari teh Aidan teh aya jag-jag keneh nya. Aya, kamari mah. Si Ayek ngesereng saya mah beres, bajarna ka aing. Gitu budak teh tamah, Pi. Ieu pieu pan Cara abi kerjual kesedihanana gitu tah. maksudna Emang gitu udah kita mah Pi. hoyong langsung gitu pi nyariosna. Paribasa. Pep guys. Gusti Agung. Kasusah ditambah rumah. Pelan. Timo eueuh Timona euy. Salaki tengarti pandi imah temahi. Stimo mah keur ngurus orok, guys. Si Timo mah. Bagian gadang, beren bapana. Nya. Karua we urang ge. Si Iting apaan ngobrol kamari teh di Randa, Cep. Jadi tuh Ting bocor sabaraha kali Ting puasa 15 kali. Goblok. Astagfirullah Ayek Asia parahnya mananya. Astagfirullah. Bisa Ayek men dileleuwihnya kata ye. Jujur teuing ya cia mah. Tamat cenah. Urang mah ye keur di Thailand ge alhamdulillah tamat we syukur cenah alus ieu na gogodaan ayeuna cenah. Tamat kumaha anjing eta dipoto jeung nyonyo gede gitu. Nyenye. So guys di check out guys. Pi ngelag pi. Henteu. Henteu si papi mah ieu keur ngablokiran si Koo si papi mah tuh. Loba si Koo nya euy. Kemana? Kepencet, ini kepencet. Si Udin mananya si Udin ya? Si Udin teh Jadi ini keur ngalep. Tadi mah. Jangan salahkan pahamku kini. Oh Didi kerudut heula. Merokok dulu tuh. Nu mana geus teu boga rokok di imah nu dasa nyarang we. Goblok. Udah atuh bos. Udah. Lain ke jadi ulang tahun coba orang sewakeun ieu we.
naon ngerti urang mawa kuda lumping bisa Pa- eta. Papi ulang tahun mah eueur atuh ting. Ulang tahun udah tidak raya dengan kebenaran pokok hari raya gitu ya. Jam 4. Eta pas kaparangan hari raya nyapinya. Nya hebat. Sa Indonesia ye ngaieukeun ye Saumat ke dunia. muslim, Tahu umat muslim. Bener. saumat muslim dirayakeun Umat muslim bisa ngepas itu dedinya. Nya. Nya bisa ngepas alus. Aduh, jebane orang jeung papi beda 5 poe tuh deket. Oh mana Oh, ulang lima tahun poin, biasa Nun. dirayakeun. Ulang tahun atuh. Lu tanggal sabaraha Nun? Abi tanggal 2 genep pi. Oh, 2 Maretnya. Nya beda 5 poe jeung papi, heula papi. Sarua atuh nya. Abi- Sa ieu Abi nu ada bintang. Nya Abi sabintang 24 pi pan napi. pan jeung saya panti sabintang pisan atuh. Oh, geus ya tuh barengkeun. Tah kitu alus. Abi 24. Nanya. Nah, isi Ical sangat lu ulang tahun Ya, sabulan mah, sekali ulang sama tahun Ical anjing. ulang tahun na. Si keneh kamari tanggal 27. Ngaroko. Mun papi mah bareng jeung Ririn. Ting hampura ting. Oh, Langgaran. Ting Wah, mabuk na mustang apa. jero na. Urang rek ieu heula main game rek main game. Tiap atuh banyak.